Assalamualaikum Tos Bes. dinten Senin deui wae nya Bes. Ni asa cikeneh kitu kamari dinten Senin teh. Meni asa tereh-tereh teuing waktos teh. Dinten ayeuna mah enjing keneh teh tos muruh puy cuaca teh. Pami teu ngajajab sakola mah cigah na moal kaluar. Cuaca alem kieu maraos na ngagojor di bumi we. Keur mah dinten Senin mah ni asa pakpikpak pisan. Kadang mah asa seunggah mayuna dinten Senin teh. Pakpikpak nyiapkeun itu ieu. Komo model murang kalih mah tilasna naon teh pabalatak ti ditu ti dieu. Tarak resa meresan tilasna teh. Kudu aya we meureun proyek kanggo emak-emak teh nya. Uih ngajajab sakola teh tadi nama bade nyeuseuh. Ninggal cuaca alem kieu mah janten hoream. Ayeuna mah bade titilep heula we soalna tos numpuk tilepaneun teh. Mumpung nuju kersa titilep ieu teh Bes. Soalna tilepaneun mah pami teu ditungtut makin numpuk teh makin hoream kitu nya Bes. Sami we sapertos nyetrika geuning pidamel nu paling hoream. Komo pami ninggal ngagunung mah ni asa seunggah bade midamelna oge. Ditambih bisikan-bisikan jurig hoream. Beuki we moal dipalire. Tapi moal hade diantep, moal beres ku dipelongkeun nya Bes. Kieu tah efek titilep lami-lami teuing teh. Asa joloraya sebel we sareng puyeng. Matak kudu disegeran heula ku kopi ieu mah. Ameh cenghan. Soalna moal leres diteraskeun oge pami teu ngopi heula mah. Tos beres ngopi mah ieu teh urang lalebetkeun we ka tempatna masing-masing. Supados rapi. Pami tos beres makan jongjon.